Dina kesempatan ieu atanapi dina video ieu abdi bari ngadongeng anu judulna nyaeta Sasakala Situ Bagendit. Zaman baheula di hiji lembur aya randa anu beunghar kacida. Eta randa teh katalahna Nyi Endit. Awakna teh jangkung, rada eusi. Tapi sorana teh cempreng pisan. Matak mun pareng lamun geus nyarekan ka budak-budakna atanapi ka bujang-bujangna sok katorekan. Rupana mah henteu geulis samewe sapertos orang lembur anu sejenna. Tapi lantaran kaperbawa ku kabeunghararanna, Nyi Endit teh ngarasa manehna panggeulisna dina eta lembur. Gawena mah unggal poe ngan midang nembungkeun papakean, perhiasan, emas, berlian, anu sarua alus pisan. Kalungna teh anu gede sagede nyere digantelan ku liontin anu gede sagede jengkol. Dina ramona reuncem pisan batu alina. Jeung dina antingna teh gontang-gantung beuki we ganjeleng. Dahareunana teh unggal poe ngejalajar atawa ngajajrag dina eta meja. Kusabab Nyi Endit mah tara daek bebere sanajan aya nu babantu di imahna oge. Nyi Endit teh katalahna Nyi Medit dina eta lembur kusabab Nyi Endit mah tara daek ngagabung jeung orang lembur sejenna. Da manehna teh sieun harta bendana teh dibawa ku batur atau harta kekayaanna teh dibawa ku batur. Dina hiji poe kaburuanana aya aki-aki awakna begeng bari geus bungkuk make duduk we samak geus rawing. Lengkana teh dibarengan itek pakeanana rudin ku leuheup pisan. Eta aki-aki teh kanyahoan ti mana julna ujug geus we ngajengkeun hareupeun panto bari pok uluk salam kanu boga imah. Assalamualaikum nu kagungan bumi aya linggih. Punten aki teh kamawantun nyungkeun sangu sakedik mah. Lapar aki teh. Pokna bari diuk dina emper. Barang Nyi Endit ngadenge aya nu pupunten bari rek minta sangu. Gancang bae Nyi Endit mukakeun panto. Nyi Endit ngabedega dina panto bari tutunjuk ngagorowok. Naon? Minta sangu. Nah kami boga dahareun teh beunang barang penta kitu. Lapar. Usaha atuh lain barang penta. Nyi Endit pohara ambekna kadatangan aki-aki teh. Lin bae kaburuan. Kaditu Endit motong datang deui ka dieu. Bari nitah kumaha terus keluar dituntun eta aki-aki teh ka kebon bari ditajong ku Nyi Endit. Barang geus kaluar ti buruan Nyi Endit. Leosna eta aki-aki teh teu aya nu nyahoan. Atanapi teu aya nu kanyahoan. Kemana leosna? Tinggal iteukna we nancep di buruan Nyi Endit. Poho kana iteuk nu nancep. Sarenteng bae iteuk dicabut ku Nyi Endit teh. Bari gogorowokan ka bujang-bujangna ditanyocokan liang cai anu ngeueum. Kabehanana harta benda imah Nyi Endit kulantaran eta iteuk teh dicabut sabab keluar cai anu kitu badakna ti handap. Nyi Endit teh jejeritan minta tulung bari teu lepas ngadongdong harta emasna berlianna. Tatanggana mah boro-boro hayang nulungan. Kabeh ge mupuaskeun Nyi Endit kusabab Nyi Endit mah katalahna Nyi Medit teh anu tara daek ngabarang bere ka batur, anu tara daek ngagabung jeung batur sararea atanapi salemburna. Cai anu beuki tina iteuk aki-aki teh beuki gede ngumpul ngabalong. Nyi Endit teh ngaleuleus ka keueum. Nyi Endit tembong nangkleung di tengah cai bari keukeuh etana nangkep gembolan anu eusina teh perhiasan, papakean. Beuki lila Nyi Endit teu tembong deui, ngilu we ti leuleup tina eta cai teh. Eta cai terus ngagulidag beuki lila beuki ngabalong gede. Jadi dina eta cai teh dina aya situ. Eta situ teh nepi kiwari katelahna Situ Bagendit anu katelahna di wewengkon Kabupaten Garut. Sakieu dongeng nu tiasa ku abdi
pikeun